Bismillahirrahmanirrahim. Al-babus saminu ari ieu bab anu kadalapan dina kitab Lubabul Hadis fi fadilatil adani dina nyarioskeun kautamaan adzan. Qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, parantos ngadawuh Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man adzana sahasa jalma anu adzan lis sholati pikeun ngalaksanakeun salat sab'a sinina selama 7 tahun muhtasiban bari kaayaan ikhlas karena Allah, kataballahu maka Allah bakal nyatetkeun, bakal ngawajibkeun lahu ka eta si jalma bara'atan minan nari, pembebasan tina neraka. Eta karak adana hungkul can salatna, ieu mah cenah urang rek adan we doang, salat mah moal licik eta mah. Jadi iyalah pahala adan anu geus pada arembung teh ya. Padahal sajalma anu adzan selama 7 tahun bari ikhlas karena Allah Ta'ala, maka Allah bakal ngabebaskeun ka eta si jalma tina neraka. Wa qala sareng parantos ngadawuh sallallahu alaihi wasallam Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man adzana sahajalma anu adzan sintai asyarata sanatan 12 tahun wajabat maka wajib lahu pikeun eta si jalma al jannatu asup ka surga. Sararindah hungkul pahala adzan teh. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, sareng parantos ngadawuh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man adzana sajalma anu adzan khamsa sholawatin pikeun ngalaksanakeun salat 5 waktu imanan bari kaayaan iman wahtisaban sareng ikhlas karena Allah, gupiro maka bakal dihampura lahu eta si jalma ma taqaddama min danbihi, dosa-dosana anu telah berlalu. Dosa-dosana anu geus kaliwat bakal dihampuni, bakal dihampura pikeun jalma anu daek adzan untuk memanggil salat 5 waktu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, sareng parantos ngadawuh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, salasatun ayat 3 kelompok ya'simuhumullahu ta'ala bakal nyalametkeun Allah Ta'ala ka eta jalma anu 3 kelompok teh, nyalametkeun tina naon? Min azabil qabri, tegasna tina siksa kubur. Hiji asy-syahidu, jalma anu maot syahid, wal muadzinu, nu kadua nyaeta jalma tukang adzan, wal mutawaffa sareng jalma-jalma anu maot yaumal jumuati di poe Jumat, wa lailatal jumuati sareng maot dina peutingan Jumat. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, sareng parantos ngadawuh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lau ya'lamun nasu ma fin nidai, seandaina jalma-jalma nyararaho kana perkara atawa kana ganjaran anu aya dina adzan, wasofil awali sareng pahala jajaran kahiji, summalam yajidu, terus eta jalma-jalma teh henteu manggihan
maksudnya tidak manggihan kesempatan adan sareng henteu manggihan sof anu kahiji jajaran kahiji dina salat kusabab mungkin paboro-boro jelema loba nu hayang zaman baheula mah kitu da pada hararayang adan jeung jajaran kahiji salat teh beda jeung zaman ayeuna mah adan pambung-embung sop awal pambung-embung hayang teh sop buntut we jeung sop kaki eta teh saking urang teu nyaho kana pahala. Nah seandaina jelema pada ararapal pahala adan sareng pahala jajaran awal nepi ka teu kabaragian paboro-boro illa ayyastahimu alaihi kecuali kudu diundi heula pikeun mendapatkan kesempatan adan sareng kesempatan sop awal lastahamu pasti eta jalma-jalma bakal mengundi saha nu berhak adan pe ayeuna jeung saha nu berhak posisi awal ayeuna. Hihi kusabab urang mah bararodo atuh teu nyaraho jadi pada rembung boro-boro diundi dipersilahkeun oge adan pada embung. Walau ya'lamu nama fit tahjiri sareng seandaina araranjeun tahu nyaho kana ganjaran dina bersegera menuju salat papaheula datang ke masjid kusabab rek ngalaksanakeun salat lastabaku ilaihi pasti anjeun bakal paheula-heula menuju masjid untuk ngalaksanakeun salat kusabab urang mah teu nyaho kana pahalana jeung teu yakin we sigana teh kana pahalana mentakan daratang ka masjid teh kewe ari geus arek komat kakara leung keneh ketak geus imam karak-karik ruku kakara sing terojol. Iyalah akhir zaman anu geus teu kabaritaeun ku berbagai pahala teh. Walau ya'lamu nama fil atamati was subhi sareng seandaina araranjeun nyaho kana pahala salat berjamaah isya sareng berjamaah subuh la tauhuma maka pasti araranjeun bakal ngadatangan salat isya jeung salat subuh walau habwan sanajan bari ngorondang. Yang sese deui pan komo subuh mah lolobana mah arembung wae ka masjid salat subuh berjamaah teh. Mudah-mudahan urang sadaya sing bisa ngalaksanakeun salat subuh, salat isya berjamaah atuh salat nu lainna geus sarua. Ngan terutama salat isya sareng salat subuh. Amin ya rabbal alamin. Wa qala sallallahu alaihi wasallam sareng ngadawuh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam man sami'an nidaa saha jalma anu nguping suara adan faqabbala ibhamaihi terus eta jalma teh nyium kana dua jempolna jempol tangan lain jempol kaki. Fawadoa terus nyimpen eta si jalma teh kana dua jempolna anu tos dicium teh ala ainaihi kana socakna nempelkeun jempol kana socakna waqala bari maoskeun marhaban bidzikrillahi ta'ala qurratu a'yunina bika ya Rasulullah. Marhaban bidzikrillahi ta'ala lempeng nama kieu wilujeng sumping kalawan nyebat nami Allah ari kesejukan saca abdi sadaya nyaeta diri salira wahai Rasulullah naon tah pahalana fa ana safi'uhu
maka kami saur Rasulullah anu bakal nyapaatan ka eta si jalma iraha yaumal qiyamati di poe kiamat wa qaiduhu sareng kami bakal nuntun ka eta si jalma ilal jannati ka surga. Wa qala sallallahu alaihi wasallam sareng ngadawuh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam idza kana waktul adani ketika parantos dongkap waktu adan futihat abwabus samai maka dibukakeun panto-panto langit wastujibad du'a sareng bakal dijabah doa-doa wa idza kana waqtul iqamati sareng di mana-mana parantos dongkap waktu qomat waktu iqamah lam turadda da'watuhu maka moal ditolak doa-doa na eta si jalma. Wa qala sallallahu alaihi wasallam sareng parantos ngadawuh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam man qala sahajalma anu maca indal adani ketika adan marhaban bil qailina adlan marhaban bis salawati wa ahlan marhaban wilujeng sumping jalma-jalma anu adan adlan dengan adil marhaban bis salawati wa ahlan wilujeng sumping jalma-jalma anu sarolat bari kaayaan suka bunga matakan salat teh kudu bunga datang waktu salat teh atuh kudu seserian cenah salatna lain kitu ngalaksanakeun salat teh harus diiringi dengan hati yang bahagia senang sebab bertemu sareng Allah subhanahu wa ta'ala. Naon tah kulianana pikeun jalma anu maoskeun marhaban bil qailina adlan marhaban bis salawati wa ahlan ketika nguping suara adan kataballahu ta'ala maka Allah bakal mastikeun lahu ka eta si jalma alfa hasanatin 1000 kasaya wa maha anhu sareng bakal ngahapus Allah subhanahu wa ta'ala ti eta si jalma alfas sayyiatin 1000 kagorengan wa rafa'a sareng Allah bakal ngangkatkeun lahu ka eta si jalma alfa darajatin 1000 derajat. Tah lamun urang teu bisa adan atawa istri maka teu adan baca-baca ieu we atuh ketika nguping suara adan teh lain kupulutus biasana sok aya pantah begitu adan datang geus datang di waktu salat ini asa kutereh daripada ngomong kitu ganti tah ucapan anakku marhaban bil qailina adlan marhaban bis sholawati wa ahlan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam sareng parantos ngadawuh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam man sami'al adana sahajalma anu nguping suara adan walam yaqul sareng henteu ngucapkeun misla maqala seperti anu diucapkeun al muadzzinuna ku jalma-jalma anu adan fa innahu maka sanyana jalma anu seperti kitu yumna'u bakal dicegah minas sujudi tina sujud yaumal qiyamati di poe kiamat idza sajadal muadzinuna ketika sararujud jalma-jalma tukang adan umatak lamun suara adan tos ka kuping teh kuduna mah nu keur ngawangkong eureun heula ngawangkongna
nukur dahar eureun heula daharna rek naon cenah tembalan eta lamun cek nu adan Allahu akbar Allahu akbar tembalan kurang Allahu akbar matakan sok sedih lamun di dieu mah di dieu kuring keur di Amerika bagian barat nu adan di jero masjid di teras ibu-ibu nu ngawarangkong teureun we ya Allah ya Rabb saking ku teu nyaho badanna eta teh nya sugan teu ngahaja-hajakeun sugan pura-pura teu nyaho atuh di Indonesia mah insyaallah aya wae nu kitu atuh nu husu-husu aya ngadengikeun adan teh bari jeung nembalan suara adan ngan sok aya wae lah anu cuek we ngadengi adan teh. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam sareng ngadawuh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam salasatun bakal aya tilu golongan fi dillin arsy bakal aya dina naungan aras bakal aya dina iuh-iuhan aras yaumala dilla illa dilluh dina poenan anu henteu aya naungan kecuali naungan aras hiji imamun adilun imam anu adil pemimpin anu adil eta bakal aya di bawah naungan aras di tengah terikna matahari engke di yaumul kiamah dua wa muadzzinun hafidun tukang adan anu ngajaga kana waktu teu sambarangan adan yang meuli 5 menit deui ka adan geus adan semangat deui atawa jam 8 karek adan isya imah ulah adan teh kudu tepat di awal waktu iyalah muadzzinun hafidun tukang adan anu bener-bener ngajaga waktu sholat merhatikeun waktu sholat tilu wa qari'ul qur'ani jelema anu maos Al-Qur'an yaqra'u fi kulli lailatin anu selalu membaca eta si jalma teh kana Al-Qur'an dina unggal peuting mi'atai ayatin saloba 200 ayat ieu ge bakal menang naungan di bawah naungan aras ke di yaumul kiamah tina anu tilu ieu coba ku urang perhatikeun jadi imam anu adil teh hese tidak semudah itu banyak kendala nah hayang jadi pemimpin anu adil teh maca Al-Quran 200 ayat unggal poe gehese bagi jelema sibuk atawa nu kedua mah coba tuh ieu adan paling oge 3 menit 5 menit lah taruh paling lila adan ieu mah nu paling babari lamun bener-bener urang hayang mendapatkan naungan di poe kiamat mudah-mudahan urang sadayana sing kaasupkeun golongan anu tilu ieu amin ya Allah ya rabbal alamin wallahu a'lam bissawab.